Aduh, anak aing siga monyet kieu kalakuan. Aduh, kumaha anak aing siga monyet kieu aya teh kalakuan nanti sapopoe nanti. Aduh, kudu kumaha ieu aing. Perhatikeun teh. Hendrik. 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 Cicing era ku batu mana teh. Aduh, aing sangka boga monyet. Ngubarana ieu si Hendrik kieu nepi ka siga monyet kieu. Aing jauh hampir 1 tahun 2 poe beak eta teh meuli ka pasar teh. Aduh, ayeuna tiasa deui hiji jauh teh. Aing kudu diubaran budak teh ieu teh si Hendrik teh. Ubaran lah aing aya waktu mah ya. Poek euy. Udah aing ka mana ka dulu? Oh iya. Tapi ini cuman orderan isuk euy. Aduh. Bingung aing ningali mikiranana ge ieu si Hendrik kalakuan siga monyet. Aduh. Dibere sangu ngadu dipicen. Jauh we pagaweana teh isuk-isuk. Aduh, aing kemana-mana geus dirikeun. Aduh, aing kumaha nya ieu. Tapi aing teh daerah ku tatangga tuh ayeuna ngaran Hendrik tapi kalakuan siga monyet anjing. Tuh nya. Aduh. 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 Hendrik, ieu teh naon Hendrik? Ieu naon ngaranna? Ka di carana mah aing jadi dukun. Paraban anak jeung pamajikan aing. Oh no. Kudu deui mah teu isuk ge. Pasien urang datang ge. Anjing aing ganteng kieu bae tanya euy. Bahaya aing. Aduh, nyangan kamana deui dukun teh aing ya kudu ngubaran si Hendrik ya. Bingung aing mikiran oge kalakuan siga monyet beungeut siga lauk sapu. Aduh, bingung ya kemana ya tanya kaungal jelema terus di teang kaungal dukun lawan matuh kemana deui ya. Aduh, nanti naon naik teh aing biasa we ngaulang teh kieu niis lah. Aduh, kemana we teh? Alhamdulillah aya di dieu wae. Bararingung aing teh. Naon bingung naon? Si Hendrik geus diubaran ka mana-mana atuh cager-cager gitu we pagaweana teh cau aing beak saton sapoe gan ente boga babaturan atuh dukun aing geus ka mana-mana si Hendrik aing teh cager-cager. Nya kunaon? Apaan apa siga monyet aing? Aya babaturan urang dukun. Bawa we ka ditu. Ayo, ayeuna wae. Tapi tinggal heula budakna yuk. Hayu. Yuk. Hendrik. Tinggal itu si Hendrik teh. Hendrik tuh nya tuh. Hendrik. Tuh. Hendrik tuh. Ayo. Tuh. Yuk, tinggalinnya teh
Oh, karunya ayo nih malah tambah dukun lah. Hendrik. Bro. Kopi hidung dah ya mah euy. Heuh bener kopi hidung. Saya Tah, iya meh. Oh, iya tah. Iya Hendrik. budak ente. Watir tuh. Aing rek mah satu. Ka ente mata ka dieu oge. Ieu di bejaan ku RT saya teh. Terus Tah kieu cageurkeun. Kumaha ya aing? Aduh. Bisa baradukun. Sugan ayeuna ku. Bah atuh Mbah. sangat Hendrik. Hendrik. Cik muir heula muir heula. Tah, gitu. Angkura we nya. Tulungan yang cageurkeun budak ke karunya emang memeh ka dieu teh jauh-jauh. Jauh-jauh. Salah. Kumaha ieu budak? Hayang cager siga biasa jelema layak. Da ieu teh sapopoena teh beak saton caut teh. Geus era ku tatang lain teh. Ku si Hendrik ieu teh. Era ngaran Hendrik kelakuan siga Monkai. Kumaha ieu teh? Kela. Dubaran geus sabaraha dukun coba. Oh, baik lah kok, baik beakeun. Sok tah kenal tahakan. Tong kitu ya budak teh. Hah? Tong kitu budak teh. Tuh Urang cobaannya. Urang tarawang heula we nya. sok dah. Suganan heuh. Da kudu make kacamata. Ente baheula boga monyetnya. Boga. Bener nya boga monyet. Bener urang. Boga monyet bola ngukut aing ngomong ngukut monyet urang. Urang ieu heula we lah nya. Sok. Jedog atuh di budak di dinya. Bae antepkeun lah atuh da gitu. Wah. Cing. Lian ya mah euy. Naon? Ente kan baheula boga monyet. Heeh. Kawin aja monyet deui lah. Goblok kudu